Para mitra sadaya wilujeng tepandang deui sareng ngadongeng enteng pangbeberamana. Anu mana Mang Jaya nuju ngaca carios nyambung judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Ayeuna teh para mitra nincak bagian kaopatnya para mitra. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian katilu, ayeuna nincak bagian kaopat. Dina basa Sunda para mitra sadaya aya paribasa cenah kitunya. Para mitra sadaya nyaeta asa dina pangimpian para mitra, asa dina pangimpian dina. Naon piartosinana ya piartosinana teh cenah teu percaya kana kaayaan nu saleresna gitu. Asa dina pangimpian aing mah cenah ieu. Teu percaya para mitra sadaya dina kaayaan saleresna. Aduh asa dina pangimpian. Rane jojol menang rezeki cenah gitu para mitra. Alhamdulillah para mitra. Alhamdulillah. Kedah nyebatkeun syukur alhamdulillah. Ieu teh tanda kakawasan Allah maparin rezeki ka urang sadaya. Mangga atuh dongeng urang teraskeun gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian kaopat wilujeng ngadangkeun. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangga para mitra dongeng nu kamari katunda ayeuna urang teraskeun carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Watatang dina bagian kaopat. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, mangga urang lajengkeun deui para mitra. Kumaha salajengna ieu carios? Utamina mah kaayaan kulawarga almarhum Aum Wilastra. Oge kumaha nasibna Nen Rumsari dina ieu waktos nu masih keneh teu damang. Pangwalerna mangga urang perhatoskeun bae kumaha geletuk batuna kecebur caina. Caturkeun para mitra Aum Wilastra maotna tos langkung 40 bari biaya mula sarasa bagian artos Neng Yani. Ladang ical perhiasan anjeuna maparin ti uwana. Atuh sabagian artos tina kaemutan malih ti Tuan Van Bosman oge masihan ringgit. Nanging artos ti Tuan Van Bosman ku Den Joni dipasikeun 4 ringgit nu 2 ringgit deui mah ku anjeunna di korting. Lain aya kadua ngabantu ngabiayaan mulasara nu jadi bapa Den Joni mah. Aya kaingetan ti Tuan Van Bosman oge ceuk istilah ieu nama dicatut alias dimistik. Kitu deui ti Neng Sarifah sapeser spenyon oge teu ngabantu. Padahal tiluanana geus diserenan harta kakayaan tinu jadi rama almarhum. Ari Tuan Van Bosman anu sabenerna mikahayang ka Neng Sarifah. Samala Neng Sarifah mineng dibawa pelesiran ku Tuan Van Bosman. Tadi nama Tuan Van Bosman teh mikahayang ka Neng Yani, nanging Neng Yani nolak jalaran sanes bangsa sareng sateu saagama. Majah tibatan daek ka bangsa asing, kajen teu boga salaki saumur-umur. Samala di mana Tuan Van Bosman datang ge, Neng Yani mah tara daek nepungan-nepungan acan. Tapi Neng Sarifah sigana teh meuni masket lengket, dipikahayang ku Tuan Van Bosman teh. Dumesok dikiriman dahareun jeung remen mere duit. Padahal Nen Rumsari ibuna teu ridoeun putrana hahadean jeung Tuan Van Bosman. Da eta teh teu sabangsa teu saagama. Dina hiji poe Nen Rumsari palai calik di patengahan jalaran tos eungkeut-eungkeut bade majeng ka sae ngan leuleus keneh. Pamikitu teh mah ngaraos kesel ebog bae. Nya harita digendeng ku Neng Yani da puguh anjeunna nu geten. Gek Nen Rumsari calik ka dina kursi bari tenggek ngangge halesedu. Ibu bade ngaleut susu? Nya sok atuh ngantong amis teuing yan. Waler Nen Rumsari koloyong Neng Yani kapengker. Nyampak biemeh lanjangna keur ngistrika. Biari susu aya keneh. Seep susu teh Neneng jalan sonten diangge nyuguhan Tuan itu ku Neng ku ieu ku muh Neng ku Neng Sarifah sareng ku Den Joni. Kangge saha susu Neng? Temal biemeh. Ibu paling ngaleut susu panyana abdi mah aya keneh. Abdi mah ngahaja-haja mang meserkeun susu kanggo ibu. Meneh teuing teuingeun teh Ipah, meni lain aya kadua mang meulikeun.
pada katingali teh nyician susu pangnyarekeun atuh bi cek Neng Yani siga nu keheul kanu jadi lanceuk. Nya Neng semaheun bibi eta ge ku bibi diwartoskeun susu teh sayogian tuang ibu kangge manggaleukeun neneng. Diwartosan kitu teh kalah bendu ka bibi teh saurna teh nah make jeung ulah sagala kawas lain anakna ka anakna bae. Lamun kitu ku deungeun-deungeun kakara care ku bi emeh. Malih Den Joni ge ngagelendeng ka bibi teh saurna teh. Cicing-cicing we bujang mah kawas nu manehna bae cenah kitu. Atuh bibi teh teu wantun ngabaler deui teras we kaluar neneng. Malih emangna ge terangeun waktos bibi pada merdom teh ku Neng Ipa sareng ku Den Joni. Cek bi emeh nyaritakeun anak dununganna nu cikal jeung nu pangais bungsu. Ari teh Ipahna ka mana ayeuna bi? Tas dicai teh can katemong deui. Nuju ngobrol dina Neng di papiliun sareng itu. Di papiliun prayogi di sauran kitu. Akeun bae ditanyakeun soteran dumeh teu katingali-tingali. Ari Kang Joni aya di papiliun. Den Joni mah tadi ge angkat neneng sareng tunanganana. Temal bi emeh torojo Mang Jasik tasasapu di pipir. Kumaha tuang ibu teh neneng? Mang Jasik nanyakeun. Nu jadi dunungan bari nunda sapu nyere jeung pengki gigireun kanang hayang. Nya mending ayeuna mah Mang malah itu keur calik di patengahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun ari sakinten kalayan tiasa lungsur maneneng. Mungulawa ka diwidian keluar we leuwih lebat angin su. Hayo ke karugrag atuh. Ku abdi ge moal diidinan ari kaluar Mang. Baler Neng Yani tuluy ka jero deui. Ngabejaan perkara susu beak ditarinyuh ku Neng Ipah jeung ku Den Joni. Lain ku kitu eta Neng Ipah jeung Den Joni meuni aya ku harianeun nu jadi adi mahaat Mang meulikeun susu keur indungna. Ceuk bi emeh bari nilepan ka meja Den Joni meunang istrika. Nu ari kitu kumaha? Kamari ieu Neng Yani teh meuli susu keur indungna. Ari bieu rek ninyuh keur indungna. Kari kalengna we geus kosong ditarinyuh ku Den Joni jeung ku Neng Ipah. Jajaweuheun hideng Mang meulikeun ieu mah nu jadi abdi. Ngahaja meuli keur indungna ge kalah dibareakeun. Kumaha palikiranana cenah nya mun urang mah nu jadi bapa geus eueuh teh heug sing balaner, sing balager tur darek ngurus nu jadi indung. Ieu mah asa beuki ngahajakeun we unggal poe ngalalatrok. Balik-balik burit kawas anu baroga gawe we. Cek bi emeh siga nu mangkeheulkeun kanu jadi anak dunungan nyata ka Den Joni jeung Neng Saripa. Lah mangsa bodoh teuing yah urang mah heueuh. Da geus kitu saripatna diomongan lain omongkeuneun urang lain omongan urang nu kitu tong boro ngagugu lamun diomongan ku urang cacakan digeuing tur dielingan kuno jadi indungna ge teu ngagugu apa sigana teh asup tina ceulik kenca kaluar tina irung eta mah cek Mang Jasik gegek diuk dina dipan naon asup tina liang meuseuli kenca kaluar tina irung sia cager maneh teh jih heueuh maksudnya asup tina liang ceulik kenca keluar tina ceulik katuhu. Ari Neng Ipah ka mana emeh? Tah nu geulis mah keur oleng panganten we jeung badawang. Naon maneh badawang? Mang Jasik netep. Heuh nu irungna mancung, kulitna semu beureum geuning. Siga eta kulit naon? Kulit muning nu eta nu naon lah kuning bule. Si embos teh direkeun badawang we si eta. Geuning aya dibere roti ku tuan. Dihampol we meuni teu inget kanu jadi salaki. Gagabah teh sia ngomong teh. 1000 kali teu mangidareun ge. Keheulaanan kami daek ngadah roti ku tuan mah. Meuni ngahina dasar si botak sia. Bari tadinya nih ngadah roti teu. Adahar. Dibere roti na ku saha? Ku tuan. Nu matak ceuk kami nya nih ngadah roti. Nyata dibere roti ku tuan. Dicelebak geuning. Pieu ngomong suli najis. Naon ieu maneh? Cek Mang Jasik ngahehe. Tuluy kacai beberasi. Malikan kana perkara Neng Saripah nu keur ngobrol jeung Tuan Van Bosman. Di paviliun kituna teh meuni aranteng naker. Atuh Tuan Van Bosman fokna. Bagaimana Nona Ipah? Mau kawin sama Ik? Tuan Van Bosman bari neuteut. Boleh tapi harus mau masuk Islam. Tema Neng Saripah. Neng. Ik tidak bisa menyelam Nona Ipah. Sebab Ik bukan penyelam. Cek Tuan Van Bosman samaruk dititah nyelam pada Neng Saripah nitah masuk Islam. Atuh Neng Saripah bari nepah kana betuur Tuan Van Bosman.
Bukan suruh nyelam, tapi harus masuk agama Islam. Kalau mau masuk agama Islam boleh kawin sama saya. Begitu? Oh, jadi ik mesti masuk agama Islam? Boleh. Well. Cek Tuan Van Bosman kakara ngarti. Ya begitu harus masuk agama Islam dan itunya digini dulu. Tema Neng Saripah bari metakeun curug si jadi keureut. Nu maksud Tuan Bosman mah kudu disunatan. Nih, kenapa masuk agama Islam and itu telunjuk mesti dipotong, nona? Ike tidak mau dipotong itu telunjuk, nanti Ike tidak punya telunjuk. Cek Tuan Van Bosman muringis. Samaruk curugna kudu ditek-tek padahal Neng Saripah metakeun kitu sote, atuh Neng Saripah nyeleukeut deui. Yang dimaksud oleh saya bukan telunjuk om dipotong, tapi itunya digini. Tema Neng Saripah bari tutunjuk kana lahunan Tuan Van Bosman. Waduh, jadi ini mesti dipotong, nona? Tapi boleh asal dipotongnya sedikit saja. Dan kalau dipotong panjang-panjang, tidak mau, nanti jadi hilang dan jadi pendek. Ya sedikit. Masa dipotong panjang-panjang? Boleh, sedikit boleh. Cuma motongnya pakai apa? Apakah pakai pisau tajam atau pakai pisau tajam? Asal jangan pakai gergaji. Dan dipotong sekarang oleh Nona Ipa? Bukan sama saya tapi sama dukun. Cek Neng Saripah ngabiri gini. Apa itu dukun? Dan di mana ada yang jualan dukun, Nona Ipa? Coba beli itu dukun. Sebab saya senang sekali makan dukun, goreng dukun. Dan di Bandung banyak juga jualan and goreng dukun. Cek Tuan Van Bosman, majar di Bandung lo Bandung jualan goreng dukun. Maksudnya goreng sukun. Mitra sadaya. Aduh, ampun deh. Itu mah bukan goreng dukun, tapi goreng sukun, semacam nangka muda. Ya benar. And itu dukun, semacam nangka muda. And ik seneng makan goreng dukun. Sebab dukun itu enak and gurih sekali. Dulu ik pernah makan itu, makan kedok. Cek Tuan Van Bosman nyebutkan pernah makan kedok. Masa kedok dimakan, Om? Enak juga. Enak tidak makan kedok. Ya, betul enak sekali. And enak sekali itu kedok. And timunnya ada kacang, and ada erong, and pakai daun sarung. Tema Tuan Maros. Daun sarung. Maksudnya daun surawung. Para mitra, mantak pikasirian maksudnya mah. Makan kedok, makan karedok, atu Neng Saripah kakara ngartieun. Sabab di tataan aya bonteng, aya kacang panjang, aya terong, ngan Tuan Bosman nyebutna kana daun surawung teh daun sarung. Tungtungna Neng Saripah seelin ngeuna seuri. Geus wareg ngobrol ma Tuan Van Bosman pamitan balik ngan teu nepungan heula Nen Rumsari da ceuk pikirna bisi Nen Rumsari nuju kulem. Padahal nuju tuang bubur sareng kulup nog hayam direncangan ku Neng Yani malih nu nyanak bubur nage anjeunna. Para mitra pamiarsa, harita kenging 4 sendok tuang buburna tos liren deui jalaran teu acan miraos barang tua. Atu tilasna disimpen ku Neng Yani dina meja di kamar bili engke ibuna palai deui nuang bubur. Ibu dikantun heula ku abdinya bade ka jaman heula wireh teu acan tepan lohor. Nya jung geura salat heula bising kaburu akhir. Waler Nen Rumsari leos Neng Yani ka jamban abdas. Nu teu kungsi lila torojo Neng Saripah. Ibu, disangki ku abdi nuju kulem. Baru name teh Tuan Van Bosman bade mamitan. Mun ku abdi diwagel nya bili ibu nuju ngaganggu ka ibu bilih nuju kulem. Cek Neng Saripah bari gek diu. Geus balik ka Tuan Van Bosman. Parantos neme, Bu. Tema Neng Saripah luktung ku teu lilapokna. Manawi Tuan Bosman kadi teh kawit nama bade sasauran ka ibu mung teu ngadeuheus teh bili ibu nuju kulem. Aya picaritaeun naon Tuan Van Bosman teh.
Reka ibu teh daweuh hubungan naon-naon jeung ibu mah. Ibu jeung manehna mah eueuh hubungan. Mun maksana bade naros ka ibu we kana kawidian heuteuna abdi bade ditikah ku anjeunna. Kalasan anjeunna teh kersaeun diislamkeun, Bu. Eta kumaha atuh pangemut ibu jalan anjeunna keukeuh we palain nikah sareng abdi. Saur anjeunna perkawis biaya nikah mah bade ditangkes sagala rupina ku anjeunna. Ceuk Neng Saripah tumanya kanu jadi indung. Keur ibu mah moal bisa nitah atawa ngajujuru. Kitu deui moal rek ngahalangan atawa nyare ka ipah rek boga salaki. Tur salakina geus sukaeun ka ipah bari biaya salametan rek ditanggung ku pihak lalaki. Sanajan ti pihak lalaki teu nanggung ge pikeun biaya salametan mah keur ibu moal rek menta. Sabab ibu ge mampu keneh ngabiayan anak kawin mah. Ngan kahayang ibu mah heueuh ieu mah kakara kahayang atawa pamenta. Diturut jeung henteu mah gumantung kumaha ipah. Nyata kahayang ibu mah pati-pati ipah geus kabiruyungan hayang boga salaki oge. Ulah ka bangsa asing sabab nu sabangsa. Tur sabangsa agama ge loba keneh. Bari pasti loba nu daekeun ka ipah. Cenah eta manehna Tuan Bosman geus niat rek asup Islam. Aringan sakadar sesebutanana wungkul asup Islam wungkul mah eueuh hartina. Ari teh jeung prak-prakanana ngalaksanakeun kawajiban salaku nu ngaku beragama Islam. Nyandu dimaksud ukur sesebutan wae teh agama Islam, bari teu ngalaksanakeun kana rukun Islam nu 5 perkara. Nyaeta kahiji sahadat, kadua salat, katilu puasa, kaopat zakat, kalima ngalaksanakeun ibadah haji. Teu ngalaksanakeun rukun nu kalima nyaeta ibadah haji ka tanah suci. Atuh eta we tiki hiji nepi ka 4. Saeutikna pokona mah dilaksanakeun. Jadi nu pokona pisan mah kudu ngalaksanakeun nyaeta sabada urang sahadat teh terus salat, terus zakat, terus puasa. Sabab ceuk tadi ge salat teh tihangna agama, lamun dina imah teh amah pondasina. Aringan sakadar ngaku bungkul beragama Islam bari teu rek ngalaksanakeun kana kawajibanana. Eueuh hartina ceuk ibu mah. Saur Nendrum Sari nada-nadana teu ngarujukan putrana palai nikah ka urang asing. Janten ibu teh teu ngarestuan abdi gaduh caroge ka Tuan Van Bosman. Ceuk Neng Saripah anggur malikna nya kitu kanu jadi indung. Nya eta mah kumaha kahartina wae ku ipah. Rek disangka ibu teu ngarestuan pek ngan kahayang ibu. Lamun ipah geus kabiruyungan hayang boga salaki ulah kanu teu sabangsa teu saga agama. Lain ibu ngewa ka jelemana lain ngan teu panuju boga minantu kanu tara daek ngalakonan ibadah. Mun matak naon atuh pami anjeunna tos lebat agama Islam kalaen tos nikah mah piraku anjeunna ge teu kersa diajar kana netepan, Bu. Da sagarupi oge kedah diajar heula moal ujug-ujug tiasa wae netepan, Ibu. Tema Neng Saripah bari budina rada merengut. Tur nada-nadana maksa hayang dikawinkeun ka Tuan Van Bosman. Yeuh, ipah kasebut nu diajar teh keur budak leutik lain keur nu geus dewasa. Komo kasebut geus dewasa bari ngakukeun agama Islam tapi teu daek ngalakonan kana ibadah. Lamun kakara diajar teh mah asa teu payus, ongko. Rumasa geus dewasa tur ngaku beragama Islam tapi kana salat kakara rek diajar. Ayeuna mah sakieu we ti ibu mah moal rek loba komentar, moal rek loba carita. Sabab ibu kakara igeg-igeg, lamun igeg-igeg teh mah keur ibu kari gumantung kana pipikiran ipah. Rek boga salaki kasih dadap kasih waruge moal dicarek moal dihalangan, komo maksa mah. Geus sakitu we ibu mah ulah loba mawa ngobrol bisi namahan lieur ka ibuna. Saur para Nendrum Sari rupinu bendu nanging margi putra negdreg bae sakitu sakarep ingsun. Atuh leos Neng Saripah harita teh para mitra ka tukang. Kitu deui Nendrum Sari ka kamar terus ebo. Abi emeh? Neng Saripah ngageroan bi emeh nu keur milihan serah dina nyiru bari nonggongan. Ngaso heula para wargi. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Neng Saripah ngageroan bi emeh nu keur milihan serah dina nyiru bari nonggongan. Aduh emen ala ecot, aduh ampun teuing.
Cek biemeh ngarenya gancang ngorejat nangtung. Gilek malik kalawan pok. Ari neneng sok ngarewas wae ka bibi teh nya. Geroan sakitu-kitu wae mah ni reuwas, komo lamun dirontok we ku budawang, wa teu ngoceak. Jeung nanaon teh nanaonan teh make jeung emen alah ecot segala. Sumuhun dah kitu atuh emen aduh ampun teuing alah sareng alah ecot asa ngem bibi oge. Dupi kitu bade diemenkeun, bade aya pikir saeunaon atuh neng. Ari Yani ka mana? Nujuna tepat neng. Salat naon we kieu? Cek Neng Saripah make nyebutkeun salat naon sagala. Salat wajib neng dan tepan ieu. Sumuhun naon teh ayeuna mah tepan lohor. Naon lohor? Wayaki mah lain ge lohor. Cuk isuk. Sumuhun ieu mah. Sumuhun neng. Salat duha lebat teh kana ieu teh sunah eta teh. Netepan hajat, netepan tah naon teh janten anu waktosna bayak ieu mah. Namina salat sunat. Jadi upami Neng Yani mah ayeuna mah waktos lohor na neng ieu mah. Kumaha neng bayak ieu kumaha? Dupi neng bade kitu. Ceuk abi emeh terus neuteut. Naon arek teh? Cuma dan tepan lohor. Salat teh salat ge keur kuring mah anger we kieu. Teu susah jajan, teu susah barang dahar, awak sehat, teu salat oge. Cek Neng Saripah pokna. Kitu cenah salat ge teu susah jajan, teu susah dahar. Dasar teu reugeujeug jelema teu reugeujeug para mitra. Torojo dan Joni kakara balik bari heheotan jalan ka tukang kalawan pokna. Akur lah. Ya Joni ge tara salat senang euy. Pokna deui. Ti Joni 11 12 we jeung nu jadi adi. Geus lila si Yani salatna bieu meh. Neme neng naing duka ieu mah duka parantos duka netepanan duka teu acan. Teh mah bieu meh rada baeud. Ieu mah ayeuna mah tong ngadongengkeun urusan salat, panggorengkeun sangu make enognya. Sebab kuring lapar. Dupi enogna mana nen? Nyokot teh tina sayang apan hayam nu hideung teh keur ngenogan lain. Mung aya hiji enogna ge nen. Mun ieu non teh. Urang ge hayang lah. Sia panggorengkeun sangu ieu sekalian ieu. Aduh kumaha tuh Aden? Aduh sareng ieu neng. Hayam nog hayamna. Momo hiji diduakeun we. Ya pokona mah kumaha dinya we lah pokona mah. Keuna ieu pokona mah hiji duakeun ge nu penting ieu panggorengkeun ieu. Sok ieu. Ya pokona mah ieu. Ya aya dikuring nog dua ya, hengan hese dikaluarkeunana. Sok buru-buru bemeh lah, da bager bemeh mah. Yang meni demplonya bemeh nya. Cek Den Joni tuluy ngaleos asup ka kamar. Datang ka kamar norotot heot. Dasar nu hamileung teu lalaki teu awewe jol ieu meni teu ari rai aing mah. Tadi adina make nyebutkeun salat teu salat ge teu susah jajan teu susah dahar. Jol lanceuk nah sanajan teu salat ge teu burung senang. Nah ngalaksanakeun salat teh ngudag kana hayang senang atawa hayang loba harta wae kitu. Salat mah lain ngudag kana senang jeung hayang kabeungharan atuh kasep. Tapi ngalaksanakeun ibadah mah eta mah wajib tur kudu ngarumasakeun urang ngaku umat Allah, tur ngaku agama urang Islam, rumasa usik malik dikersakeun ku Gusti. Mang pirang-pirang kanikmatan lahir batin dibikeun ku urang ka Gusti Allah, urang mah kudu syukuran. Anya jauh dibandingkeun jeung Neng Yani. Keur geulis teh meni sopan jadi wuwuh kana ibadahna getol. Nyaan kayung-yung Neng Yani mah teu cara lanceuk-lanceuknya kawas anu hamileung we kitu. Cek biemeh gegeren dengan sorangan tuluy ngawadahan beas kana boboko kalawan tuluy diisikan. Geus ngisikan tuluy ngagoreng sangu sabab Den Joni jeung Neng Saripah hoyong ngagoreng sangu. Atuh aya pupunutan malah harita ge para mitra nog hayam nungan hiji-hijina di kandang hayam anak hayam nog hayam nu hideung dicokot. Meni lila liat teuing ngagoreng sangu teh biemeh lah. Teu kudu lila asalahan teh nogna jeung asak nu penting mah. Ceuk Den Joni meni eueuh kasabaran pisan. Sumun ieu ge bade dijahit Aden. Ari nogna sabaraha hiji? Mung hiji Aden, hiji ge dibagi dua sareng Kang ieu Neng Ipah. Teh mal biemeh bari miringan sangu 2 piring. Song diasongkeun nu sapiring ka Den Joni. Dah, sugan teh 2 siga nu guring lah mangga tuh. Cek Den Joni tuluy ngaleos ka jero. Aing mah lamun lain anak dunungan diketrok sia bener-bener tak ususuk aing mah. Mun teu irai pisan umat teh nya. Cek biemeh meni bangun nu keuleunaker ka Den Joni tuluy para mitra manehna ngariha.
Malikan kapna perkara Neng Saripah dua poetis sabada cacarita yen Tuan Van Bosman ngajak kawin teh isukna indit sabab geus jang jerek ulin ka Bandung. Samalah bebeja kanu jadi indung oge atuh Nen Rumsari teu tiasa ngawagel sanajan diwagel ge moal ngagugu. Akhirna kangge Nen Rumsari ngaraos kesel hate babaku nama ku putra nu dua nyaeta ku Neng Saripah jeung Den Joni sababa hese malah teu beunang di elingan teu beunang di geuing. Harita Nen Rumsari nyaura Neng Yani, guru tak Neng Yani nyamperkeun ka kamar meuni teu sirikna dagdegdog. Bade pikir saya naon Bu? Yeuh, ibu teh asa nyeri dada yan. Jeung ngarenghap ge meuni asa eungap. Baler Nen Rumsari bari nyabak dada. Kompres atunya Bu, atanapi dilisahan ku lisa kayu putih dadana. Nyesok minyak kayu putihan yan. Tong dikompres bisi baseuh kana simbut. Saur Nen Rumsari. Atuh Neng Yani ngalisahan dada ibuna ku lisa kayu putih. Malih rada diurutan laun pisan. Harita Neng Yani nyarita deui. Eta dua ibu mah rupina ngemutan wae ka Kang Joni sareng Teh Ipah. Sawios ulah diemutan wae Bu jalaran tos kitu adatna. Makaning ibu nembe bade majeng ka sae hayo ke kahudang deui panyawat ibu. Balas ngemutan teuing nu janten putra. Nah pokona mah nyaeta sanggem abdi oge Teh Ipah mah tos tikahkeun Bu lah malih mah komo kitu Teh Ipah parantos sering dicacana ku Tuan Van Bosman. Mampu mi aya kajantenan anu nimbulkeun ngamenyan koneng ka salira ibu. Tos ditikakeun mah bios. Masing bade dicanaka ditu ka dieu ge tibatan ka ibuna janten panyawat. Cek Neng Yani ngawawadianan ka ibuna. Nya ari dasarna mah kitu ku ibu terek dikawinkeun ngan di mana geus kawin sina dibawa ku salakina. Namun kitu bae supados ulah seueur-seueur gangguan ka ibuna. Cek Neng Yani kalawan pokna. Eta maksud ibu bade nikahkeun Teh Ipah teh iraha. Nya kumaha niatna maranehna we atuh. Rek isuk rek pageto ge heug. Baler Nen Rumsari akhirna mah bade nikahkeun Neng Saripah ka Tuan Van Bosman margi tos ngaraos pusing kalayan Nen Rumsari saurna. Samalah kaayang ibu mah Joni ge sina buru-buru kawin we. Sugan ari geus boga pamajikan mah balik moal nganclong wae. Ari Yani kumaha naon Bu? Nya anu dimaksud nanyakeun kumaha teh nah geus boga pilihan hate. Lamun geus boga pilihan hate ka saha jeung ka urang mana? Ibu mah ngemutan teuing abdi da abdi mah teu acan gaduh pilihan ka saha-saha oge. Sareng deui asa teu acan kabiruyungan hoyong enggal-enggal ngabangun rumah tangga. Kege upami abdi tos gaduh pilihan hate mah bari ibu tos damang sabihara-bihari neme abdi sasanggem. Ayeuna tebih keneh kana maksad hoyong rumah tangga oge Bu. Waler Neng Yani lamun kitu teh mah keur Neng Yani ngaraskeun kanu jadi indung. Dina geus aya niatna ge boga salaki hayang ulah nyusahkeun nu jadi kolot. Komo kitu boga kolot kari sabeula. Ari katambah-tambah kolot keur teu sehat. Di ditu nama para mitra sadaya Neng Yani memang bener-bener koloteun pamikirna. Manehna embung atuh ngarungsingkeun nu jadi kolot. Teu jiga lanceuk-lanceukna nyaeta nu katelah Den Joni. Beuki dieu kalaka beuki abur-aburan anclong-anclongan. Malah sok kabejakeun ulina teh bari jeung sok mamawa awewe. Pon kitu deui lanceukna nu awewe anu katelah cenah Neng Saripah. Sok sering ulin malah dibabawa ku bangsa deungeun anu katelah Tuan Van Bosman. Mung hanyakal waktosna se.